Jan kaayan geus beurang naker atuh Jangdarta sapara kanca geus lila eureuna. Tapi Aki Tabri jeung Nini Esih tacan ingkah kamana-mana ngan ukur pindah diukungkul nu tadina di patengahan imah ayeuna pindah ka tepas. Karasa ku Aki Tabri jeung Nini Esih sakabeh nu tumiba ka kulawarga manehna jeung ka pihak Ki Suhadma katut ka pihak Mang Adar bet asa dina impian. Dina waktu nu teu sabaraha lila runtuyan kajadian nu geus tumiba ka pihak Mang Adar tug nepi ka maotna, ka pihak Mang Suhadma tug nepi ka maotna atuh ka Nyi Tarmi jeung nu jadi anakna nepi ka maotna kabeh jadi korban katelengsan keris titisan iblis. Katamah ku eueuhna Nyi Titi kabur di pamatuhan Den Sukmawati kabur ka mana tacan kanyahoan. Katamah ku eueuhna Nyi Inah tug nepi ka ina tacan bisa diteguh di mana sanyana. Ayana Nyi Inah eta kabeh jadi bahan pamikiran Aki Tabri jeung Nini Esih nu teu reureuh jadi angen-angen hayang bisa melaanana. Para mitra anu mulia sajongjongan mah jarempe we. Malah mah Nini Esih ningali kanu anggang bangun jararauh panideungan. Nini Esih geus ditinggalkeun maot ku nu jadi anak. Menjadi incu leungit atuh nu jadi minantu ge buktina Mang Sukro. Bapana Nyi Inah ge apa nepi ka ayeuna can bisa dikanyahokeun di mana sanyana ayana jeung kunaon pangna indit nyingkah ti lembur teu pupuhu. Dina kaayaan keur jarempe kitu Nini Esih harita ngamimitian muka obrolan. Ieu manehna bet asa dina pangimpiannya. Mun ras inget ka sakabeh musibah nu datangna ngaruntuy ka pihak urang. Nah jadi antaranya tumiba ka pihak Nyi Ocoh jeung ka pihak Nyi Iti. Tetep asa ka urang da belaaneun urang. Ayeuna Jangdarta miang dibarengan ku si Odet jeung Jang Udi. Nah kira-kira na bakal hasil moal tarekah marenehna teh kitu. Rahasia honcewang kitu ku kami ge memang jadi bahan pamikiran yo. Nu maca kami ge moal cicingeun moal genah-genah diuk di imah. Pangna kitu ngingetkeun perjuangan Jangdarta lain pagawean memeh sasarap. Lain pagawean enteng-enteng tadi. Temal Aki Tabri dari Yanaker. Najan kitu ari panona anggerat cara tadi mencerong jauh nepi ka siga nu jauh pangharepan. Ari maksud manehna kumaha kitu akina? Can jelas keur Nini mah. Nini Esih hayang leuwih jelas. Oh, kami rek ini ninggalkeun imah. Aki Tabri ngarewet ka pamajikanana. Rek ini? Oh. Ini ka mana? Nini Esih tambah penasaran ku kekecapan nu jadi salakina. Sajabana rek naringakeun barudak deh. Hayang mantuan maluruh nu eueuh ka asup rek neangan salakina Nyi Tarmi. Nah di mana ayeuna manehna nu leuwih utamana mah hayang nyaksian kumaha kaya Jangdarta. Hayang mantuan ka maranehna bising teu kuat lantaran ngaran si Sukmawati alias si Minarni. Sajabati memang luhur ilmuna oge licik tur telemes. Kitu maksud kami teh. Nya teu naon ngan kahade ulah kagoda deui ulah bogo deui kanu kudu urut popotongannya. Eueuh ti ditunya. Ai kami kudu kabeh bat ku jalma pantar si Sukmawati mah. Ieu mah rek indit sotenan ku ngingetkeun ngarasa melang ka Jangdarta. Jeung ka si Odet katut Jang Udi jabati eta oge hayang mantuan maluruh nu eueuh. Ku kitu nya wayahna maneh rek ditinggalkeun ku kami. Iraha rek miangna atuh. Kira-kira 3 poe ti ayeuna. Matak naon poe ieu we atuh heug atuh barengan barudak. Kahijina kami rek ngiskeun heula pikir di kamar 3 poe ti. Bari ulah rek diganggu ku sasaha ge. Ka suku maneh kaduana kami kitu permaksudan. Pangna teu marengan barudak ngaramarani sina ngarasakeun kumaha hari berjuang. Kumaha hari nanyeurkeun bebeneran jeung keadilan ngaberantas kadoliman. Jabati eta dina derna kami melaan di ngabantu. Mun tetela maranehna geus bener-bener teu mampu atawa bener-bener ngalaman kajadian nu pohara peurna. Jeung kami moal rek ngemongkeun kaayaan kami nu sanyana dina harti ngabantu. Moal ngebrehkeun ka maranehanana yen kami Aki Tabri tak kitu permaksudan kami teh manehna. Keur jongjon antara Nini Esih jeung Aki Tabri ngarobrol para mitra. Kurunyung aya nu datang bangun rurusuhan tetela geuning nu nyemah teh nyatana Mang Khohir. Gancang disamat dihiap-hiap atuh Mang Khohir luut laet kesa. Gancang nyampeurkeun gek milu diuk ditepas. Nini Esih hideng nyokot cai ka dapur geus aya deui di dinya. Sor mikeun cai ka semah nu kakara datang.
kudu dua kali nitah mangkohir geus ngaleguk nginum bangun anu bener-bener hana angeunana. Kajurung kurasa penasaran kulantaran mangkohir datang bangun rurusuhan. Bari jeung luut leet kesang gancang Aki Tabri pumanya. Jang Kohir, bangun aya kapentingannya. Ka Aki pangajang Kohir aina datang bari sigan rurusuhan kitu. Ku kituna bisinya aya keperluan mapek geura bejakeun aya naon sanyana. Ini ge meni reuwas Jang Kohir. Sok bisi aya kejadian anu teu diharapkeun sok atuh bejakeun aya naon sanyana Jang Kohir. Nini Esi harita teh para mitra nyambung cariatan Aki Tabri. Samemeh ngajawab kana pananya Aki Tabri jeung Nini Esi. Sakedapan Jang Kohir rumahuh bangun nu seunggah. Bangun anu menang hiji bang baluh pohara beratna. Malah manehna kalah kapok nanyakeun Jang Darta. Bupi Jang Darta nuju ka mana geuning teu katinggal Aki? Mumatak manehna teh geus miang ninggalkeun lembur. Ngalaksanakeun rancang ti heula teh nyaeta sejang ngadatangan ka Pasir Samoja. Rek maluruh nu eueuh kitu teh Jang Kohir kutan aduh sareng saha angkatna? Jeung si Odet kadut Jang Mudi ilit nama. Dangara aya batu repaku kumaha. Aki Tabri ngajelas. Bupi ina nuju ka mana sun? Ngumatak leungit si Nyai teh Jang Kohir. Teu sangka puguh oge tema. Mangat tema Aki Tabri parawardi. Nya deh nyi inah teh leungit deh. Nini Esih yen mah harita teh ngajawab ngadak kasuat-suat hatena. Ngomong ge dumareuda. Aduh ica kumaha ieu teh? Mang Kohir pohara kageteunana. Ieu silsilahnya mah Jang Kohir. Da puguh Nini Esih kalah kateterusan cerik ninghak tungtungna Aki Tabri ngadongengkeun sakur kajadian nu tumiba di imah nu aya patuat pakaitna jeung teu aya nyiina. Tah kitu kaya nyiina teh Jang Kohir estu leungit teu kanyahoan. Da nyaho-nyaho tadi isuk-isuk basa ninina hudang nyiina geus eueuh. Cek Aki Tabri sanggeus mungkas caritana. Jadi ini teh pohara langsana, pohara tugenahna mangsa ayeuna teh Jang Kohir. Geura peke pikiran ku Jang Kohir keur mana langsa ku maotna Nyi Tarmi. Terus anu jadi minantu eueuh katamah ayeuna Nyi Inah deui leungit. Teu kanyahoan puguh we tamah-tamahna langsa jeung kasedih nini. Manawi teu kitu dongengna teh atuh Aki oge nini mugi-mugi we anjeunna sing enggal tiasa riung mumpulung deui sareng urang sadaya. Kitu kahayang nini oge Jang Kohir. Tema Nini Esi siga nu sabar teu buru ngomong nama dibarengan ngarengha pradalamat. Tah ayeuna naha naon sanyana pamaksudan Jang Kohir? Pangna ka dieu nepungan Aki. Heukeulnya heula anan perkara si Nyai mah ayeuna mah nu penting mah Jang Kohir geura wakca. Bebe jangeunaan permaksudan Jang Kohir. Malikan pananya tadi Aki Tabri teh. Ini ge ngarasa panasaran jeung sok gegebegan we di bisi aya kumaha onam Jang Kohir. Nu matak ulah rek loba pikiran naon-naon ayeuna mah leuwih hade gancang we wakca balakakeun. Nah aya kepentingan naon, aya keperluan naon sanyana pangna ka imah nini. Nini Esih bari nyusutan cipanon tumanya ka Mang Kohir. Aki oge nini memang leres pang ayeuna abdi nepangan teh kenging kararepet kenging kasesah nu taya hinggana kenging disebatkeun abot. Sapertos nu taya bosenna musibah nu tumiba ka urang lemur Cibaru. Gawiru maksud teh khususna mah ka kula warga Bioco. Nya kumaha kitu Jang Kohir? Padanget ieu teh Bioco teh teu aya. Kumaha? Bioco eueuh. Sumuhun sun. Yen trekeun Jang Kohir nah yang ka mana atuh nya Ocoh teh? Nini Esih meunieun balotot teu ngiceup-ngiceup. Bioco teh teu aya ngandunkeun bumi sun bari. Teu kantos wawartos ka sasage kanyahoan tadi enjing-enjing we. Basa pun bojo ka bumina di bumi betiseun. Si horeng siman horeng tos teu aya. Nya dipilarian kanu caket malihan mah dibantu ku Pak RT UH sareng warga liana. Tataros kanu caraket nanging nya kitu teh nu terangeun sun. Kutan teh kitu nya beuh aya-aya deui we nya. Kumaha atuh ari geus kieu ieu manehna? Jeung eta atuh kunaon takara ngabejaan ayeuna Jang Kohir? Hapunten ini da saterina mah manawi teh aya we ditatangin caket menawi telat ngawartosan ka dieu.
nya sabadakan tenan teu aya mah diantos lami ge teu aya wae namanya ayeuna ka dieu ngawartosan nanging nu sanes mah ayeuna teh masih keneh berbilarian aya nu ka Darmaga aya nu ka Nalegong aya nu angkat ka Pamarisen ya semua bilih kitu teh bioco teh bilih henteu teh kitu mana we aki jadi kitunya jang ohir nah kumaha geus kitu atuh ieu manehna herana teh nya ocoh beuteung eueuh geuning nyai ocohna ka mana atuh hidup teh ayeuna teh nyai jang ohir ayeuna mah jang ohir mending balik wae heula bari tuluykeun maluruh nya ocoh ka lembur-lembur nu dareukeut sedeng aki rek maluruh ku cara aki sorangan susuganan aya hasilna ninina jika atuh bisi ngreka ka gawi rumah nya kami reka ditu ngan manehna mun bisa manyang ke sore ka ditu nyusulnya janten abdi bade wangsul ayeuna we tuki jika ditu ngan sini ni cenah hayang ka ditu sungna atuh mangan ini sareng jangan hayu anjang kohir Mang Kohir kalayan dibarengan ku Nini Esi harita keneh miang tidinya nu aya tinggal aki tabri sorangan bari paneutupna terus mencerong satungtung katempo keneh mah tongongna Nini Esi jeung Mang Kohir ngan basa nu duaan geus jauh geus teu katempo aki tabri asup ka kamar kalayan husuna keur didinya manehna menekung kanu agungna nedak kanu maha kawasa sangkan dipaparin bong bolongan hoyong terang ngeunaan kayan biocoh nu sanyana urang lemur gawiru memang sauyuna nakara dina ngoning maluruh biocoh nu leungit teu kanyahoan teh meh kabeh pangeussi lembur nu kaasup lalaki jag-jag keneh mah ting alas ru ka kebon jeung ka sawah-sawah sagala da bisikir ka kebon atawa ka sawah nganya kitu tetep biocoh teu kapanggih sakitu diteangan nepi ka wanci asar biocoh can aya laratan-laratanana acan tungtungna nu nareangan teh baralik deui ka imahna sewang-sewangan bari teu ngadatangkeun hasil nya kitu deui Nini Esih teu kungsi ngadaguan datangna aki tabri manehna ge balik ka imahna basa datang deui ka imahna tetela aki tabri keur aya di jero kamar diuk sidakep kawan kawas anu keur husu menekung mujasmedi henteu ieu diganggu diantep we manehna mah leos ka dapur ngabang berangkeun hate anu bangreung pikir anu kabeur Gur Nini Esih mirun seuneu rek ngahaneutkeun sangup poe maksud jeung tujuan nama urang tuna heula kain urang lemur gawiru anu keur meunang katunggaraan pedah neangan biocoh tacan kapanggih keneh nya kitu deui kaayan aki tabri jeung Nini Esih nu mangkuk di lembur pada suka ayeuna keur narekahan pikeun bisa nganyahoankeun kaayan biocoh nu sanyana Ari nu keur jadi kamalang urang gawiru nyatana biocoh dina peuting tadi teh manehna geus kaluar ninggalkeun imah nekad kaluar peuting-peuting nyorangan lumampah bari teu kungsi bebeja ka sasaha manehna lumampah ninggalkeun lembur ngajugjug pasir samoja maksudna geus jelas hayang langsung manehna bisa adu hareupan jeung Enden Sukmawati nu dianggapna geus ngalantarankeun dilina kalengitan kudu jadi salaki atuh nu jadi anak ge pantacan aya laratanana lumampahna bari kukurubutan di jero leuweung bari sakapeung mah bari buru labuh sagala tapi kulantaran kayang permaksudan manehna teu burung bisa datang kanu dituju kabeneran basa panon poe geus meletek biocoh geus aya di sakiduleun wangunan gedong Enden Sukmawati di puncak pasir samoja sadar kana kaayaan dirina yen dirina teu boga bakal ilmu naon-naon dina ngalaksanakeun pamaksudanana biocoh muarek sologoto atawa gagabah nu matakna jan geus aya deukeuteun eta wangunan imah biocoh teu gagancangan ngajorag ka Enden Sukmawati nu tetela manehna terus cicing dina rungkun kirinyuh di nubuni bari susuganan dina poe ieu datang Jangdarta kitu kaayaan sanyana biocoh nu keur ngahep-hep nyumput aya di sakiduleun imah Enden Sukmawati gedong mencil di luhur pasir teh nu matak pantes dina beurangna ayeuna tug nepi ka burit ni teangan teu kapanggih bae dan nu diteanganna geus jauh ti lembur malah keur ngadaguan waktu nu alus mangsa nu utama pikeun nyieun tindakan ka pihak Sukmawati para wargi sadaya kumaha kaayaan biocoh saterusna naha hasil manehna maksudna nu hayang mayakeun balitungan jeung Sukmawati hal ieu baris kacarioskeun dina mangsa nu baris datang urang samper heula kaayaan
Nyi Inah anu ditinggalkeun ku Nyi Mas Centring keling keur sorangan aya di jero guha. Nyi Inah teu kanyahoan keur ka mana-manana Nyi Mas Centring keling nu geus mawa manehna ka eta guha. Padahal ayeuna Nyi Mas Centring keling keur miang rek nepungan Sukmawati pikeun ngalaporkeun bebeunanganna ngancan dibawa langsung da puguh Nyi Mas Centring keling hayang boga panukeurna ti Nen Sukmawati. Jadi tenau para wargi sadaya hayang mangke boreh bakal penukeuranna kita. Aduh, ya dipakai kesempatan ku Nyi Mas Centring keling. Si horeng teh disiluman teh di mana-mana nya para wargi. Aduh, rek ngagunakeun kauntungan we rupena we para wargi bangaran teraskeun. Nyi Inah ngarasa sugema oge ku ayana manehna geus ditinggalkeun ku Nyi Mas Centring keling. Najan hatena ngewa jeung tugenah pedah manehna dina peuting tadi geus dipaling ti imah nu jadi akina. Ayeuna aya maksud hayang bisa kabur susuganan bisa. Ngan pohara ngenesna basa manehna maksakeun nangtung bru deui labuh. Pantes kitu kaya Nyi Inah lantaran manehna keuna ku pangawasan Nyi Mas Centring keling. Sakujur awakna leuleus lungse taya tangan pangawasa. Lir kapuk kaibunan, lir kapas kahujanan, lain bobodoan. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, mangga urang teraskeun deui hanca dongengna. Para wargi sadaya, atuh memang kaayaan Nyi Inah teh leuleus lungse taya tangan pangawasa. Ngan sumanget hayang salamet pohara ngagedurna. Najan teu bisa bari nangtung Nyi Inah terus ngoronang kaluar ti eta guha. Nya teu burung aya hasilna najan bari jeung susah payah ge. Golepak awak nu karasa leuleus ngagolepak kawas nu beakeun tanaga sanggeus aya di luareun guha. Kabeneran aya batu gede semu hideung maksakeun cengkat. Gek diuk dina eta batu. Aing ngarasa sugema lantaran ayeuna mah aing bisa kaluar ti jero guha. Hanya kala aing teu bisa nangtung. Awak leuleus keneh damun aing jagjag mah meureun aing teh bisa kabur, bisa lumpat. Kitu ceuk gantos hate Nyi Inah bari rurut reret ngareretan sakuriling eta patempatan. Dina kaayaan manehna keur nitenan sakuriling eta tempat, dadak-dadakan batu nu didiukan bat obah. Nyi Inah pohara luaseunana gancang ku manehna disidik-sidik. Lain deui ngagebegna geuning nu didiukan ku manehna teh batu tapi orai gede. Harita para mitra Nyi Inah ngagoa. Ih, geuning orai heueuh. Aduh, orai nu didiukan ku aing. Nyi Inah ngoceak bibiri gidigan gancang mundur bari ngoronang. Panon mah teu ngicep-ngicep ngorotot ka eta orai nu kiwari geus mimiti udara tina gulunganana. Sakadang orai saterusna ceuleugeuh pohara siga nu ngageburu panonna teh para mitra hurung. Sumut calanga pletah lel-lelan coba ti eta ngaluarkeun sora hos-hosan menitari. Ieu para warisak aya dongeng nanya teretemi di leuweung-leuweung nu geledegan kitu nya. Aran kasabaku manusia cenah lagi kue diuk suganda catang padahal mah orai sanca kitu agungna. Lagi selukutan cecek paribasana ge para mitra bakatku lila-lila teuing umurna eta orai. Kitu. Mangga urang teraskeun deui para wargi sadaya. Sakadang orai awasiannya, awasi maneh ulang ngahakan ka aing. Aing mah teu boga dosa ka maneh, aing mah jalma sangsara. Awas sakadang orai ulah ngaganggu ka kaminya. Nyi Inah murungkut terus ngoronang. Ngajauhan eta tempat tapi tetela eta orai kalah ngadeukeutan ka Nyi Inah. Sirah kalah beuki eulegegan bangun geus teu sabar hayang geura maco ka Nyi Inah. Eta orai tungtungna ngalayang nyamer ka Nyi Inah atuh puguh Nyi Inah pohara ruwasinana. Gancang manehna ngakurentelkeun awak kabelah kenca tuluy gugulutukan. Tapi sakadang orai tuluy nyampeurkeun bari teureureuh-reuh di sada hos-hosan mata ketir, mata pikasieuna. Hadena dina kaayaan keur kitu gajleng kadinya aya nu ngagajleng. Tangtungan hiji jalma anu papakean sing sarba hideung. Najan teu sidik kana beungeutna da make tergos hideung. Sedeng buukna rumai panjang, nanakeun eta jalma awewe. Dina ngagajleng kadinya eta jalma bari ngaheumatkeun bedog. Des kelenceng beuheung orai sapa. Nah kalayan dina gerakan pohara gancangna gep
awak nyina harita ditewah ku eta jalma celeng ngagajeleng ningalkeun eta tempat. Dina waktu ngan sakicep nyina geus dibawa jauh ku eta jalma nu tacan kanyahoan saha-sahana. Kacaturkeun ayeuna di alam siluman nagri Babuana Lila. Ratu siluman katelah Mbah Cakrasena sacara dadak-dadakan didatangan ku Ki Burak kalayat beda jeung baheula. Ayeuna mah najan yang hareupan Ratu Cakrasena Ki Burak eueuh rasa hormat saeutik ge bari nangtung harita teh para mitra ngajeleng hareupeun Ratu siluman gancang ku Mbah Cakrasena Ki Burak dibagiakeun. Syukuran Ika datang ka kaula Burak. Ngahaja Andika datang nyamperkeun ka kulanya Burak. Memang ngahaja pisan. Tema Ki Burak dipungkas ku seringahaha bangun sugema naker. Najan ukur lelembutanana tapi ku bangsa siluman pantar Ki Cakrasena memang katempo. Harita Ki Cakrasena moreleng molotot bari pok ngomong dina sora ngagerem handaruan. Kana tangtu laluasa ayeuna mah Andika Burak. Lantaran bisa lumampa secara gampang. Kayan Andika nu beda bote boga waruga. Estu taya bedana jeung diri kula. Cinggera bejakeun rek aya kaperluan naon sanyana pangna Andika ayeuna datang ka hareupeun kula Burak. Rek ngabejakeun ka Andika Cakrasena yen sanyana ayeuna pakarang ajaib nu disebut keris titisan iblis geus aya di diri kula. Nu bener sia Burak. Geuning siga nu reuwas Cakrasena kunaon? Nya bener atuh wanya kula ngabohong. Di mana kaula mah tara pernah ngabohong. Di mana ayeuna eta nu ngaran keris titisan iblis bari molotot pinuku hawa nafsu Ratu Cakrasena nanyakeun di mana ayana nginaan keris titisan iblis teh. Yah geura tenyokeun ku Andika. Ayeuna ge aya leungeun kula keris titisan iblis teh. Ceg hareupeun Ratu Cakrasena eces katempo. Ki Burak nyekel keris titisan iblis. Kumaha? Katempo ku Andika Cakrasena? Memang gadembo. Kadiekeun gancang bikeun gakula eta teh boga kula. Moal bisa. Ngeunah teu ngeunah eon atuh dibikeun kitu wae mah. Sep keris dituna dina cangkengna deui Ki Burak. Weh Burak. Tetel Andika jahat dulu, bener-bener sia siluman jahat sia Burak. Nah kula make disebut jahat Cakrasena. Pokna Ki Burak api-api teu ngarti kana maksud omongan Ratu Cakrasena. Ngaso heula para wargi kaum dangu, ngaso heula ngaso. Mitra anu mulia, sakumaha nu kauninga harita para wargi sadaya Ki Burak nanya ka siluman Cakrasena naon sababna kadirina make disebutkeun siluman jahat. Atuh siluman Cakrasena harita ngajawabnya, jahat lantaran Andika geus ngarebut eta keris titisan iblis ti pihak Sukmawati. Ku kituna gancang kadiekeun lantaran Sukmawati leuwih hak mibogana. Buru-buru kadiekeun karunya ka Sukmawati nu keur nalang sahatena ku eueuhna keris titisan iblis euy. Hanyakal we atuh hanyakal pisan keris pusaka nu disebut keris titisan iblis. Ku kula moal bisa dibikeun ka anjeun. Ya, sok sanajan ceuk anjeun anu hakna si Sukmawati moal dibikeun ku kula. Pangna kitu sabab antara kula jeung Sukmawati geus putus hubungan. Putus hubungan diplomatik antara kula jeung Sukmawati. Kitu bising teh nyaho. Si Sukmawati lain dunungan kula ayeuna mah tepi manehna musuh diri kula. Geus lah ayeuna mah kula init. Ayo kelas harita dina waktu sakiceu Ki Burak leungit tanpa lebih hilang tanpa karana ti hareupeun Ratu Siluman Cakrasena.
Atukang jeung Raja Siluman Cakrasena lain deui amekeunana jeung nafsuna ku eueuhna Ki Burak. Dina kaayaan pohara gancang saperti harita nu leuwih amok tayalian. Ku ayeuna Ki Burak geus nyekel keris titisan iblis. Harita Kangjeng Ratu Cakrasena gegerem bari jeung teteh nyerang bakating ku ngarasa keheul jeung amok nu taya babandinganana. Urang ajar sia budak. Dina kaayaan manehna marakayangan teh terlalu jahat badan Sukmawati. Manehna geus nyekel keris titisan iblis. Perlu aing ngarebutna lantaran teu mustahil Ki Burak bakal leuwih ngacokeun umat manusia jeung bangsa jin. Tetela aing perlu ngabantu ka Sukmawati lantaran Sukmawati diancam bahaya. Keris titisan iblis lain lawanan enteng-enteng, lain pagawean memeh sasarap ngalawanan keris titisan iblis. Tapi hayang nyaho naha manehna bakal bisa mikeun nyiina engke peuting ka diri aing atawa moal. Nu penting mah kitu. Yu penting si centring keling kudu bisa newak nyiina. Lamun si Sukmawati teu bisa nyebakeun nyiina, wah moal dibantu ku aing ge. Lantaran kaingetanana pisan ta si Sukmawati. Cara baheula keur dina kaayaan manehna para reot, awak peot kenyod lir nini-nini umur ratusan tahun. Ayeuna mah geus cangker, geus ngora deui, geus teu inget ka aing. Nepi ka manehna poho nyebakeun anu geulis. Kurang ajar sia deui. Tapi sok sanajan kitu aing masih kene sabar. Lamun maneh Sukmawati nyebakeun anu geulis tinang tuku kula bakal ditulungan. Ya, mudah-mudahan si centring keling hasil newak nyiina. Peuting ieu ka diri aing atuh bakal meunang seba anu diserenkeun ku si Sukmawati. Kitu para mitra Cakrasena sup ka kamar tempat manehna deui. Mangsa pabeberan harita keur diri Sukmawati karasana teh meni asa haridang bayeungjang. Ngarasa kesel ku nyimas centring keling dititah nyokot nyiinah ti imahna Aki Tabri. Tug nepi ka ayeuna tacan datang keneh bae. Memang para wargi sadaya tacan aya beja naon-naon. Ngarasa salempang jeung hariwang sok sieun ngadatangkeun hasil tina menggoni ngalaksanakeun parentah ti diri manehna. Mangkaning sakumaha kahayang Ratu Cakrasena menjadi pamuntangan yen waruga nyiina engke peuting nu ukur sababaraha jam deui ti ayeuna kudu dibikeun ka Ratu Cakrasena dijieun tumbal. Ti ditu mah digu hasir naraga. Mun hasil nuna nyiina hirup-hirup dirinya mangka kaayaan dirina bakal tetep geulis, bakal tetep ngora, bakal tetep sakti mandraguna. Jabati eta jangjina Ratu Cakrasena apanan baris ngabejakeun ngeunaan di mana ayana keris titisan iblis ayeuna. Dina kaayaan dirina keur ngadagoan kadatangan nyimas centring keling ngalantarankeun pohara keselna dibarung ku hariwang salempang. Saukur pagawean manehna nyorang gagal jeung gagal. Dina hartina manehna teu bisa mikeun nyi ainah ka Ratu Siluman Cakrasena, yakin manehna bakal jadi saurang nini-nini peot karenyod nu eueuh pangarti jeung pangawasan naon-naon. Leheung kene mun aya keris titisan iblis moal ripuh-ripuh teuing lantaran keris bisa diparentah ku manehanana. Ari ieu pan keris oge geus leungit. Para wargi pangeussi gedong liana nu ukur tinggal 3 urang nyatana anu ngaranunung eus jeung Eti jarempe nu aya di kamar sewang-sewangan. Dina kaayaan manehna geus teu boga anu ngabantuan lantaran geus eueuh biemeh jeung si Burak. Kapaksa ngalaksanakeun pancen naon-naon ge ka asup mikeun sangu jeung kanu tiluan ku manehna sorangan ka asup masak nyayur jeung sajabana. Da eueuh ti taheun ngarep-ngarep susuganan aya nu datang rek neangan pagawean tapi nepi ka kiwarican aya nu datang. Ari rek neangan ka pilemuran ngarasa wegah deui. Ngaso heula para wargi, ngaso heula, ngaso.
Pamargi kaum dangu dina kaayaan Den Sukmawati harita teh memang keur ngumbar lambunan harita wer luhureun kamarna kadenge sora nu ngahing tarik naker Sukmawati teu burung curinghat gancang menerkeun diukna paripane teu pena manco kana lalangit kamar serbung tina lalangit kamar kaluar haseup bodas kanel terus turun ka handap plus haseup leungit cergedeg ayeuna janggelek tetela nyimas centring keling dina wujud ngarupakeun hiji mojang geulis gancang dibagiakeun ku Nen Sukmawati dibarung ku perasaan pinuh kabunga. Syukur Anika datang nyimas centring keling baru kami geus kesel ngadaguan Anika kumaha geus ngadatangkeun hasil atawa acan pagawean Anika teh nyimas. Langsung Den Sukmawati nanyakeun hasil encana ngeunaan pagawean nyimas centring keling nu ditugaskeun peuting tadi ayeuna kakara datang dina kaayaan geus beurang. Cikikik nyimas centring keling seuri nyikiki bangun anu sugemaha teh sora mata kukurayeun najan kitu teu sieun teu reuas keur Nen Sukmawati da geus biasa. Hasil Nen tapi hampura kakara hasil sarupa najan kitu tangtu matak bunga keur salila Nen. Matak bunga kumaha nyimas? Atuh harita para mitra Sukmawati penasaran rakeur diri kulantaran nyimas centring keling make jeung kakara hiji cenah. Matak bunga lantaran salira Nen bakal tetep awet ngora, bakal tetep geulis, bakal tetep ngabogaan kasakten pilih tanding lantaran Nen baris tiasa nyaosan kapalai Kakang Cakrasena. Kitu tah Nen. Jelaskeun ka kula naon anu sarupa geus hasil teh nyimas. Nyi Inah geus beunang dipaling ti imah akina di lembur pada suka. Ti imah Aki Tabri nepi ka pokona poekeun Aki Tabri moal bisa kepanggih ayeuna mah Nyi Inah. Syukurnya jadi Nyi Inah geus beunangnya. Nu bener nyimas. Nen Sukmawati bangun cangcaya. Ih, moal nya atuh kami ngabohong atuh. Nyi Inah geus saharita teh memang geus dibawa. Nyi Inah geus dibawa ku kami dina kaayaan walagri teu cecel teu bocel. Ayeuna mah moal aya deui pokona. Geus aya deui di tempat kami. Bangun nu reueus nyimas centring keling ngabejakeun ngeunaan hasil manehana. Ari soal keris titisan iblis, Nen Sukmawati nanyakeun keris titisan iblis harita teh. Nu watak soal keris mah poekeun kami teh tacan manggih laratan, tacan dikanyohkeun di mana ayana. Tapi sok sanajan kitu ulah salempangkeun ke kana tangtu baris kapanggih ku kami. Bodoh geuning Anika teh centring. Ih, sanes kuring nu bodoh ngan sigana mah nu ngarawatanana luhur elmuna Nen. Najan kitu ai kacuriga mah aya. Curiga ka saha? Curiga ka si burak. Memang bener. Kami geus boga kacurigaan ka si burak. Ka manehna ngan edas nyumputna pohara bunina. Manehna teu bisa dikanyahokeun ku kami. Najan ngagunakeun ilmu kami bari dipeleng ge ku panon batin. Kami teu bisa nganyahonkeun di mana ayana panyumputan ki burak. Hanya kal puguh Sukmawati rumahuh bangun useunga mun hanya kal waktosna kabujeng seep.